Sampurasun wargi Sunda, patepang deui dina acara redaksi Famous TV. Warta utama poe ayeuna nyaeta jalanna pendidikan di masa adaptasi anyar di salah sahiji sakola di Kabupaten Bandung. Edisi Jumat, 24 Februari 2022, Simkuring Nursifa Maryam bade ngadugikeun warta salengkepna. Sapertos sababaraha aturan anyar anu dikaluarkeun ku pamarentah, nyaeta salah sahijina sakola teu tiasa jalan sapertos biasana ngawajibkeun siswa sareng guru nerapkeun kabiasaan anyar sapertos ngajaga jarak, wajib ngangge masker, jeung sajabana tangtu jadi mangaruhan kana kagiatan sakola. SMA Negeri Hiji Majalaya nu aya di daerah Kabupaten Bandung. Salaku sakola SMA negeri, tangtuna milu ngalaksanakeun aturan-aturan ti pamarentah salama adaptasi anyar. Sareng siswa nerapkeun kebiasaan anyar. Kudu ngajaga jarak, wajib ngangge masker, jeung sajabana. Kaayaan sakola jeung kesehatan siswa sareng guru sadayana tangtu jadi perhatosan utama. Di mana siswa nu rek sakola kudu sehat pikeun ngajaga kesehatan sesama siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana tepangkeun sareng abdi Neng Wendy Meilani ti 11 IPS hiji bade ngawawancara Ibu Tria Fitriani anu judulna Majuna Pendidikan di Masa Adaptasi. Patalekan nu rek disodorkeun nu pertama nyaeta Ibu kumaha jalana ngajar di masa adaptasi new normal ieu. Ibu mah ku kaayaan new normal ayeuna mah rada puyeng kumargi sakola teh henteu 100% sadayana mung 50% janten ka guru atau napi ka wali kelas janten puyeng terutami ka siswa-siswa anu seueur bermasalah. Dupi aya aturan-aturan anu anyar. Aturan anyarnya paling kedah menaati protokol kesehatan sapertos teu kenging buka masker di kelas, kedah sering cuci tangan sareng nganggo hand sanitizer. Sahiji deui kedah jaga jarak. Dina diajar jeung ngajar di masa new normal kieu teh seueur hambatanna teu? Seueur pisan. Naon wae sebutkeun. Hambatan anu ngawitan nyaeta teh anu tadi teh seueur murang kalih anu beralasan teu tiasa lebet sakola tapi padahal nu salaresna mah emeng di bumina teh kitu. Teras seueur deui siswa-siswa anu tara ngarjakeun tugas kumargi kan teu kapantau nya di sakola di bumi mah janten permasalahan anu seueur di sakola. Pikeun ngalancarkeun pendidikan normal deui ti saatosna pandemi barudak daring hampir 2 tahun. Seueur nu berubah teu? Aya perubahan ti nu sateu acan pandemi sareng saatos pandemi. Janten perubahanna teh anu tadina sakola full day ti enjing-enjing dugi ka sonten ayeuna mah salami pandemi janten dibatasi 50% mung dugi ka jam 12. Nyambung kana seueur aturan anyar, kumaha carana meh murid nurut kana aturan sapertos social distancing, Bu? Sapertos social distancing mah janten kedah sering di emutan murang kalihna kedah sering ditegur upami misalnya teu nganggo masker tegur supados dianggo janten engkena janten kabiasaan. Dugi ka jam sabaraha sakola di masa adaptasi ieu, Bu? Aturan ti pamarentah kanggo sakola di new normal nyaeta 6 jam panginten ti tabuh 6.45 dugi ka 11.45. Pami biasana barudak jarajan di kantin, ayeuna kantina tutup barudak di piwarang mekal tuang nyalira atanapi kumaha, Bu? Nuhun janten barudak di piwarang mekal tuang ti bumina masing-masing. Patarasan terakhir, Bu, kumaha carana pami siswa seueur keneh nu ruang riung? Kanggo ngatasi siswa anu masih kena ruang riung paling sapertos kerja kelompok kan masih ngariungnya mung kedah aya jarak antara siswa anu hiji sareng siswa anu sanesna. Pangkeun sareng abdi Neng Windy Meilani sareng narasumber nu kadua Rifki Syahid ti IPS 4. Patalekan nu bade ditaroskeun saur Rifki naha tina diajar online siswa pinang ngeluh dina masalah tugas. Karena dina materi daring mah teu eta teu ngarti karena otak jadi rada boring. Mun sakitu ti abdi mah.
Saur Rifki diajar online atau diajar jarak jauh teh efektif atau henteu? Saur abi mah henteu nya soalna sisa-sisana mau nuju daring teh sok parebo termasuk abi oge sok bobo mau nuju daring teh. Tos Naon wae anu jadi Bang Balu jang siswa PAS. Kendala. kendalana seueur lah tina internet, wifi, tapi abi mah ge IndiHome nya. Gak apa orang lain aku. Itu wae patalekan ti abdi hatur nuhun satacan. Ya bohong. Pemirsa sadayana, redaksi Famous TV saatos ngadugikeun warta-warta salengkapna tadi urang cekapkeun dugi dieu. Mugia kaayaan tiasa balik deui sapertos biasana. Mugia urang sadayana teras dipaparin kasehatan. Simkuring punur si pamariam, sejamit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.